Marek-marek kaya wong wis wanoh lagi ada ningalaga. Deningalaga. Duh, pacamat. Ayeuna mah geuningan duh, pada lektur ngadaman naon. Abang prianeunana aing digongan oge ku gong pencah. Aduh ampun. Aduh ampun. Aduh. Alah, ingat ka dalang Asep Teruna gitu. Oh baheula. Waktu ketinggalan goongna, aya goong pencah kapake goong pencah. Heeh. Eta Sorabima pan biasana sok cek dunggung gitu nya. Ieu mah cek dung. Awawawaw. Asep Teruna ingat teh, ingat. Boga dulu teh ampun ayeuna. Nya. Aduh, ampun teuing. Jempe euy ka si bisa kadengan ku si monyong ulah mau ngomong wae cu ka aing. Oh, cicing. Cicing. Mumpung aca. Duh, ieu menyan seungit menyan mah euy. Madat juga na. Mumpung khusyuk. Dewek rek api-api jadi eyangnya. Tapi siling ulah cekcok. Dedeh teuing. Cek aing ge betong cekcok belum. Kenapa payung pedan kitu atuh? Aduh. Jeung hayang taeun dia gitu. Naon? Aduh, sieun ngeburu shoot ditahan we jiga tukang rebab. Lain ai keueung mah kieu nya sok hayang ngeburu shoot. Hah? Kekancileun. Heeh. Aduh. Lamun si laing babaloneun. Sewon. Heeh. Oh, bajana geus bedea cenah. Nya ah ding incu babe. Cek aing ke jempe. Heeh. Sewon teh nyahoeun. Baru kana nunungan aing lain orang kerdi ya. Jempe atuh. Aduh. Jempe cek aing. Ewon, mau ngomong jempe. Aing ngagoda geus. Aduh, ampun. Incu aki dedeh teuing incu eyang anu keur melekun dina lebah dieu ieu eyang datang ka dieu nyaeta heulaan dek narima kana naon rupa hal panyuguh maneh anu di caritakeun ku maneh waktu memeh maneh diuk melekun datang eyang ka dieu maneh nyaritakeun nu kalingkung ku wewangunan nu katingker ku papageran kadulur papat kalima pancer anu dihususkeun ka eyang ieu datang inju ulah kaget dung duh aya mah gugong gede euy IQ-na bodoh pisan aduh ampun kieu sabenerna aki teh datang ka dieu atawa eyang sok geura nyaring heula jalu ieu eyang datang ka dieu dek mere naon rupa hal kahayang anu dicita-cita ku cucungik maneh jang belah kaget jadi eyang teh datang ka dieu teh nyatana aya kaperluan naon maneh sok geura wakca geura balaka ulah rek di dinding kelir genang siloka geura pedar bejer beas aya naon jang tidak sebelenggu aduh ampun Gusti eyang semaheun abdi damangan abdi nepi ka kitu teh si monyong lamun heueuh teh aya eyangna nepi ka kitu musyrik teh we keun antep
abdi sejadedeheus ka salira pangresa eyang saleresna abdi teh kengeng kapeurih eyang kapeurih naon maneh teh raheut ku hinis cepet atuh bro cing geura waca geura balakanahan atawa peurih teh ngucur deui ceuli maneh sanes eyang nu ngucur ceuli mah pun lanceuk si cepot nu ayana di lemur baru kada lain aing urang ngempet ka aing aduh heuh peurih teh peurih naon jang sok geura bejakeun jalu ka eyang dupi ieu teh eyang naon ieu teh eyang lamun maneh hayang nyaho mah ngaran eyang anu sanyatana baheula keur jumeneng keneh eyang heukeun baju meneng begitu nya kene ka pribadi oge eyang baheula keur jumeneng teh ngaran eyang teh nyaeta Buntala anu sok disebut-sebut mah Jamrong oh heueuh baheula tuluy digenti baheula ngaran eyang teh nyaeta Nyai terus digenti ku Iin kadienakeun mah ku Ewon Jempewon tak kituna ayeuna eyang datang ka dieu sabenerna mah jeung maneh teh baraya saha teh heuh eyang teh kitu eyang heuh da baraya maneh teh nah aya patula patali ti mana kieu jang ari bapa eyang teh baheula boga bapa aki nya tah bapa maneh teh boga bapa aki dia jadi sarua aki jadi pencakakina mah tina aki jadi eyang maneh teh aki eyang oge aki jadi dulur pak aki sarua jadi dulur maneh jeung eyang teh kitu sok hayang naon maneh teh jang kieu salaresna mah ki abdi teh hoyong dina zaman ayeuna we heueuh naon jang zaman nomer atawa abjad abdi teh hayang menang nomer anu jetu kumaha kinten-kintena aki ka masihan ka abdi kitu sabaraha pikaluareunana engke malam Senin dedeuh teuing jang dedeuh gira nyawang kana bentang jang tempo bentang anu baranang di langit bentang mah lain panon poe sik aing oge cepet panon poe mah lain bus bus oge lain lisung aduh ampun gitu cu bulan mah tara hileudun duh nu hileudun masuk babadotan da jadi ku hal ieu jang nah ieu teh eyang teh gede banyak nah ieu teh eyang naon kitu jadi eyang teh kieu cu baheula teh eyang teh tukang ngabodor anu sok disebut mot depan eyang jempe juring nya tak gitu yang jadi eyang teh datang ka dieu teh rek mere pangarepan maneh naon sok hayang nomor nu jetu nya sabaraha kira-kirana kaluarna kekelanan malam naon jang kaluarna teh heulaanan abdi mah nyungkeun abjad we anu 4 angka 4 abjad tong seueur-seueur teuing malam naon teh jang bijirna teh ai malamna mah malam Senin jadi isuk-isuk Senin keluar nya heuh ke di Senin nya ku aki dibere beja nomor anu keluar gelo